pas geus ilah waktu ge dia manggi pas manggi jeung lu aneh tak aya nu tina ayat aya nu tina ieu ge tina poe ge tina poe ge aya apesna apesna kami teh cager congcong nah kumaha bisi naon naon iya tuh jadi aya piubageuna keke manggi piubageuna gitu aing orang eta manggi piubageuna aya apes mah mau kurang apes mah iya kita mah apes mah tuh waktu apes waktu kalian kowe mantap di daharna eta urang eta di jajalna urang eta ke waktu apes urang lupa bae penting naik di jajalna urang eta nu kitu Misalnya di jalan orang itu mau gitu deh. Oh, cepret kali. Kan di jajanan dia kan salapan kali. Kan waktu apes dia. Kan dia kayak mangis tuh barunya. Mangis. Oh iya salapan kali di jajanan. Berarti lo disuruh kali apa lolos? Main bae nu aya di hati mah dari apa pokoknya mah aya pun kita mau ngikutin rupai ya. Di bidang daunna. Aya. Pas kurang direta pas deleukeun ngadu ke gelut anteng deleukeun bae sia pret sia takan gegel kayang tungtuk urang tek gegel oles hiji da poin bageuna gelut deui hantem sebelum cepet gegel deui naonna kitu nya kayang gegel deui dua oh jadi main dong nuduk tuh nya dong nuduk itu bageuna eta dia lamun coba saya udah tadi gegel deui si sakadang nya corena digegel ku eta cepet kleyeng naon peug oh eta tu bageuna lamun digegel ku eta lamun eta saya tadi gegel ku eta bageuna eta naon Bang lamun orang digegel ku kadal sok kelut orang jeung kadal ai geus wah kadal bayawak kadal biasa iya di mah dia saruh dia berputih namun mupandan ya orang tahu gue nyanan sagede meletik dia sagede anak media nih udah memang aing keras cerita no wow cenah memang aing sekarang aing pas ini gol sudah nanti lutut saha ompai keluar no dia cek aing lain hakanun dia tapi cara cek aing kita yang ke center aja acun cokot dah kuai nyong udah dia ceng mana untuk nih sarunya kamu mau diwir bukan lah bukan hayam kamu iya bukan hayam itu lo bahaya mah bukan kiai itu ngeri ya lamun teh dina kalapa dina kaum eta tempatnya kan tempatna kaum nggak diberi mah ya soalnya dina kaum kan benar ini diberi mah kaum ini bilang ngejo itu jangan dong sebanyak yang kilu dan kilo atau sebagai wadang dan tahu bahasa ada tahu dia sama ngabut ke belakang apa ya kemahiran baik aing apa mah ngabut ngurus imah oh jadi renovasi batu membangun pemuda-pemudi enggak saya ingin ngebangun aing pakai awi bae ngebangun jauh bukan mimpi pepatah saha itu mah pejabat tinggi di mana itu sor hendak imah aing namanya waduh telewihan tuh mah udah warisan di mana yo aing nang dia ngajual warisan aing gitu aing teh beberapa warisan mah aing mah teu boga
Uang kaget tetap. Wong kaget. Wong kaget. Tiga hari lah, lagi ngebangun segala macam. Ada sengaja dia bayaran anak gawah dah. Dia orang kebebasan aja sama. Lagi lepas kabeh dari rumah tangga. Wah, bayar sama aja. Aku ngedak imahnya kali muka kawan yang kawan. Ayo sebenarnya ngomong ngomong anak mah disebut enteng sensus ya ini tah yang ada ke imah yang kayak gitu dikadek wae ngomong kasar ngomong ku mau gulung anak bae itu bener naik mah tuh apa bukan duit 100.000 beak 200 beak 300 beak sabaraha beak Memangnya baiknya. atuh aya wae ke jalannya Ayo milik anak datang kana urang. Itu urang dipalabun kana. mun sareat kitu urang hayang tamah cenanya ngadekeun imah cenah kitu oh wah teu bisa ukur pas-pasan jeung sabar bae kege. kebutuhan anak bae Kege jeung bobasan ieu keur kebutuhan anak. Oke, anak besar rumah tangga kege urang sukses nanti dia kege didorong ku anak. Akhirnya. Benar. Kege didorong ku anak. Ngaranna ge si aktif sarapan anakna. Lain sarapan 12 anakna. Tapi keluarga kumaha sukses kan ku anak. Gitu kan urang payah ge keur leutik sama kaban anak. Geus gede mah atuh ini jeung aki-aki euy mah gede ge anu kuduan. Nek sahan we sih paling ini jeung aki-aki. Kieu urang anak teh payah ge adatna sabar bae. Ge suatu saat mah atuh aya. Yang penting urang daek mamenta bae kan kawan jeung deu urang nyareat. Gitu. Kerja kelaleutik adatna milik anak datang ka kolot, ti kolot ka anak. Dahakeun lain kitu, Kak. Paling penting pokoknya mau ulah keur hees sampai kehujanan dipindah Eta, yang penting naon. Ulah keur hees urang sampe naksakeun kana hulu Kang. weh sering gitu bae ngatakan kain mau itu yo nande jeung nande bae balik pusing mentak masalah teh bae Kege datang ka waktu nama. Tenang ya. Kenteng kene tager ta asbes. genteng Genteng. Eta menak salakana madu di luhur teuing di urang hantan teh amis. Jual mahal. Kengke malah mengarehab teh nya. Sana teh mah misalkan bukan duit menikana ku asbes dari kayu. Misalkan ngarab kayunya. Ini karena duit kayu kurangan maksudnya di kana asbes ke kenteng mah awi kudu reng kudu ribu jeung deui isana tak kasawaran eta pasti geus yakin reng eta ganti leuwih bae kalau yang awinya ras balos atunya tadi kayak kenteng mah paling gak dijieun kana dapur gitu hasepan bae bari jeung hasep eta kan lolosnya Kan panyahoan ku mumuh ge kan. Imah urang masih upen. Ceceg anak Pak. Mana cenah yo imah urang buntung bae datang ka hati-hati ada di isin Pak. duit ini baru dileman Itu jeung kitu bae kan kudu dituduhkan ku anak. Lalu ieu lamun gegasna kolot berontak. Bukan bisa anak. Bisa coba sana dukungan kolot. Dua bapak boga sautik. Oh, geus sakitu mah. Cembrageun bae wae. Lajuna tah meuli besi dikutukeun 20 semen 25 sak. Laju keramik media sekian, kaso sekian, nan ngaranna papan sekian tah duitna. Belikan dikirim langsung. Terus ayo kirim langsung jam gua. Meuli sepulitna sekian. Cenah gitu. Jadi cek anak, Pak kesik mau ulah mikiran. Oh geus aing teu mikiran kesik Pak. Dibawa ke cenah kuliah. Bawa ke eta tempat namu paling penting nyara pageurkeun da mana misalkan nubahan tabur jadi orang sanajan misalkan mau ngabangun teh misalkan di tembok saja sabelah rumah kan nya sana teh mah
Jadi eta urang teu sangkeh gitu. Kamu mau mereka Ya. deui. Jadi teu sangkeh jadi usahakeun ka kakak mah kudu sarana boga lemah los deui saja ada misalkan lain dirinya nya. Ya. Di mana los misalkan eta engke urang ngarangkeun eta ngeunah endek makenan ge Kayak gitu. gitu. Jadi geus nempel eta moal kabubar moal kapiceun. Eta nu paling penting Paling utama mah Tempatnya doang. tempatnya doang. DP doang. Gitu ya. eta nu dipageutkeun belah mana kira-kira teh. Orang di pikiran eta tempat Oh, doang. lah orang kerja kau duit, terbasa, setam, ditawan, hari di balaran duit kurang 10 juta. Nek kalau nggak ada yang keomongan batu, gue beli, sangat tap kemana-mana. Ayo gila kuat, terlalu tokan, ayo. 2 juta, 3 juta. Dia macam kayak kemarin gue kuaing. Dia mah iya gue beli ya. Ada yang keomongan batu, si ayo bertanya ke atas. Dia cuma baca aja dia 25 juta, dari sana naik dia beli karena dia jorok. Dia mau kami nabina cuy. Kacau. Di sini tuh yang burung saya nabagur ya, kayak ngomong gerti bukan duit, ayo ngomong dia mah. Kemarin dia kuat tawaran duit, tidak ya. Di koleran kurang 10 juta, kalau ngomong nganyerikeun, pen ngomong lagi. Aju orang timbul ngegasnya, timbul. Di negara baik sama dia cina bahan itu main ngomong cina. Ayo 25 juta dia cina kontan cina kan. Ayo didinya cina kuat, negara baik terus kan. Namun awal cina 22 juta. Lempang dia tadinya pulangkan duit dia. Agak segera kuat ditungguan kurang. Pulang duit aing ka dia, ngan aing mau kudu ingkang ti dia. Kecuali dia jeung aing nek gelut kurang gitu. 10 juta. Nah, aing aja udah tungtung ditang tangan. 10 juta kayak eta nu batur lain si bubuhnya, M-nya. Batur misalkan eta kan paling ke 10 ke 10 be anggap nya. Atau 8 kali misalkan 12 misalkan kan. Anggap 10 ke 10. Eta harita. Eta batur moal anuan ieu sanpuh daek eta 100 ribuan kan. 10 juta ya. Sampu gula, jadi asupun kabang gimana beukeun. Mau main wan. Atuh di masyarakat moal anu daek. Mentah mah lain dirinya kan. Atuh entam pinggir jalan raya. Lain gitu misalkan di belah kidul misalkan. Kan Gitu. kuburan kan Atau Tegal Saung. Kan eta mah deket ka kuburan gitu nek. asupun kabang gitu bisa. Sajan murah ge isana teh mah sampu gua anu hayang. Eta 50.000 ge bisi batur mah. Berbeda harita kamari eta nya. Aya bahasa ngusir ngomong molek mawanan. Berapa cenah ku dia bang. Wan bokon sem sagala pernah. Ih geura bae kurang dia, nek buka surat, bah dia buka surat tuh dia mau kuasa mau bisa. Dia anak cowok SPT na lumayan aing di atas nama abah kene. Aing dek hariu mah jeung aing sekalian dia aing tangan dia ku aing kurang dora. Aduh halan dulu timbul emosi teh eta kamar. Tanah sakit tuh RS. Iya, geus babikeun ka RS. Tapi orang timbul emosi tak harita, teh orang ngomong secara baik-baik lah launannya. Wah, kerang aing ngompor anti mana buah. Baik. Ngomong arunta sebenarnya berkorol harga sakit harga 25 juta cina di pinggir jalan cina ngomong RS betul dah aku RS. Padahal tak harita kurang. Per 12 nage eta lamun tah dibikeun cenah ya. Kurang dibayaran. Ya kalau kana iya mau harita duit 15 juta. Itu ngaranna duit cakak-cakak. Buri ya. Pakai daftar ulang anak kieu kitu banyak kamari teh. Amis amis ya. Semua mau cukup. Lebih 15 juta. Pasti bea. Kemen-kemen baik kan jeung merah tanah dina meta. Awas ih. Iya ku ngarang. Astagfirullahaladzim. Hei, otak. Coba sana satu tempat jadi satu tempat mamu misalkan orang ya buka hadang harus doang sadinding doang misalkan bisa kan atau setengah badan kurang misalkan ya, kan bisa lah Ya tadi musuh pemasaran ada tempat itu bogali masak misalkan kan bisa dipasangkan ya kan atau lah ya mah boga aing boga duit
1 juta Bu. Misalkan mau ikan hebal 500.000 nya kan. Jadi tinggal ditumbang-tumbang di setengah badan misalkan. Saking dikit asa kuliling. Setengah badan bisa. Gitu. Teori nak gitu. Enggak tadi tak kedeui. Yang penting itu betul enggak genyok. Nu bagus mah gitu. Yang penting tempatnya heula. Setengah badan saga gading misalkan. Ku hebel gitu. Ulah bata malah lanjung. Lamun angel kana kepalester atuh ngarayap satoa kana bata can di palester mah. Gitu. Eta mah hebel atuh geus rapi sanajan sedikit itu ge. 500.000 sameter. Nah saya sakibik. Lumayan eta, mana 10 meter, 11 meter. Oh. 8 meter eta lamun anu ieu, lamun anu 10 cm. 8 meter eta lumayan. Jadi mending kana eta. Karena ditenden kurang keburu. Terus mbai pendasi male. Demba. Mbak separuh kemarin, tapi pendasi lain batu, pendasi bata. Ada batu Kemarin nana. kita tekan eta, rehab heula teh atap doang. Nya mun sajan bata ge ari hebel mah hampang, lamun ku bata deui mah tuh bahaya. Tapi ku hebel. Mana? Bata mah bahasa kuliling eta, kuliling bata kemarin rehab. Jadi tinggal numpangkeun gitu. Setengah badan, jadi tinggal dikeureutihan loh. Ini kemarin bisa pas saga gading gitu. Ya lamun sakacaeun jadi handapkeun kaca geus hebel kabeh. Dicolong. Dicolongan. Juga titenan masang gitu. Oh, malah kan geus pendasi mah, coba pendasi batu, coba saja. Lebih ngeunahon. Eta doang sampai dikering. Kan kami dikering kurang kayak ya. Geus kabogaan. Eta doang dina tanah. Jadi karena aya ajuan ke kitu ge di desa kan. Misalnya teh Nahon. Tempat nambah pribadi. Iya, Bang. Ini pondok pernah gua. Dan ini berat bahkan. Ya gitu. Terus kebuka kerja mana itu beres misalkan. Kebuka misalkan ternyata udah bukan duit mau dipakai. 2 juta bikin. 2 juta bikin. Gitu. Mantap. Wah, mau anu mah di maaf nya. Nu telu dengan nya dijual 50.000 sameternya. Berarti eta kabeh ngan 5 juta. Mualek kan. Terus lan mah. Wah, mualek. Mun lain istilahnya ke Jerman nek dipelakan Pak doang misalnya. Duka gitu. Eta mencina jam ini mah mualek. Si ngomong bae eta mah deh, dari sana teh mah. Bareng keluarga geus didinya ieu, kuburan keluarga teh sih. Head mah. Iya. Ngaran mah. Mopo deh tadi guru dihandap. Dan sakit tuh kamu mau. Ready. Oh. Beda berapa tahun kamu mau jeung tadi? Deket. 5 ya. 3 tahunan, 4 tahunan. Berarti ada abah kamu mau istri dan ninggal heula apa langsung nyantung karena ibu kamu mau? Ninggal heula. Jadi detik kene. Ada 3 tahun 4 tahun ini kakak. Nah, mana ya? Kaduma, itu kaduma, bukan lagi. Kamu sawah. Kamu
Lamun hareup mah anu nuno. Amun kuat teh lamun istilahna teh mun nuno di kedai dijual jeung misalkan suara meningkat ngirit we jadi hayang geuning gitu. Asik. Ada ojang kenang-kenangan teh modelnya. Nah, ini kan seunung mah anu bakal apa aja teh mau diaro. Ya ada tuh. Itu dikosongkan Pak, ya di pelakan Buruan tanah. teh. Nah, bauan nu diaro banyak. Anak kalando. Lalu lain deui. Panjang eta kuduna mah tayang ngawan usah teuing. Lain ulan deui. Nah, diaro teh ieu mah. Berarti nakal pahe ju sabatang. Barisan kuburan mah teh buka Maryam. Aya eta nu aya eta nu bakal pak tayang sabatang. Bakal Handap Jumat kan. Jumat eta bagian Jumat dibalik ya. Eta barisan kuburan. Iya.